Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Asif Aisyah. Tepangkeun nami Abdi Aida Aulia. Nami Abdi Aulia Febrianti. Di kelas 12 IPS 3. Di dia arurang bade mintonkeun drama anu judulna Kejujuran. Wilujeng nyakseni. Kunci motor mana ya? Hai, Kebeting urang erek nongkrong di mana? nongkrong kemana orang mau boga duit Ih, batu di nongkrong mah urang ke nongkrong. terus aku ulah nongkrong lagi boga duit mah manis teh Yang besar tuh lah. Nah, yang kamu paling gak urut kesian dompet kurang kos kan mending kandung. Kalau ya, anjir. Anjir, loba itu. Kemana mau dipakai nongkrong wae kan orang teu boga duit. Kuring ya kita ku batur sok. Yang mending ku anu urang di ada KTP nya geus beda itu na gitu. Teu nyaho ku kita orang dia orang nu deukeut nya geus deu mending pake wae ku urang. Ih nama teu bae KTP nama pake duitna. Buru daripada teu nongkrong sok kumaha. Nah, geus buru. ini panas. Ring capek deui Kudu ngaberesan heula. Kunci motor, kacamata, HP, buku-buku. Asana teh tadi teh mawa dompet di mananya? Kantong sugan. Wah. Di tas. Wah. Di mananya dompetna? Duh, sugan di parkiran. Ke parkiran wae aku lah. Kumaha duitna jam ke nongkrong penting wae buru. balik-balikeun bae eta teh aya KTP Geus pulang nya. Geus jam penting wae di daerah keula wae nya. Kayak penting bawa. Geus buru nya kayak penting bawa. Heeh. Heeh. Geus sok disebut bae heula. Silakan ku bapak penting wae nya. Kita punten. Kunaon teh? Ninggal dompet. Abdi dompetnya jatuh di sekitaran dia. Dompet nu kumaha? Dicalna di dieu. Nuhun tertib dia larian. Duh kan da arang mah teu ningali nya war naruskeun mah kan sanes satu. Nuhun atuh teh. Nuhun. Satu bilih mendakanna sawarkeun wae nya ka abdi. Mohon teh, mohon. ieu teh kumahanya dompetnya da anggaran nu batur cek si Asipa ulah dibalikeun deui meng ka dieu lah ka dieu meng teteh teh tadi teh nemu duit ka dieu heula ai maneh mun teu jeujeuh teteh teh tadi teh nemu duit cek si Asipa teh ulah dibalikeun cenah kitu meng tapi da dosanya meng anggar wae euy nyah meng dosa nu kieu teh kudu dibalikeun cek Pak Ustad meng cek maneh ning balikeun apa ulah balikan coba tos balikan we ya dosa yuk lah balikan we ya kasih asipana mang disamper yuk saya naon orang mah teu meunah euy ieu mang balikan we yuk Terus banyak orang teh nongkrong teh dan penting. geus kaja nongkrong dosa nu kitu
Apal teu alamat? Di tempatnya di dia ya. Aja gerak gang anu ieu da apa tadi kurang geus di tempat anu di dinya geuning apa? Lah tapi era kan urang tadi geus ditanya teu ngaku. Nya kumaha tuh api-apina da maneh sih make ngabohong sagala. Namun kieu urang bebejana nimukeun ieu sampai si teteh eta ka urang wae. Kitu we nya beh teu era. Bete era urang geus ngabohong. Tapi dah kudu dibalikeun nya hayu nganternya. hayu. Duaan ngomong lagi duaan. Geus hayu buru. Yuk. Bener tuh iya ibaratnya kan sih sok coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tadi ical dompet abi nimukeun di payun tadi. Waduh, terus diatur. Cobi tinggali di aya ambil ca. Tadi teh aya di jalan dompetna teh. Saya nu ical aduh Aya. teh Atuh alhamdulillah aya aya. Iya, teh punten. Entah wis tak kain. Entah wis tak kain teh